Tuh rezeki anak soleh mah isu keneh geus menang berkat baraya tuh tinggal ieu teh bagi keuneun jang baru dah geunah meureun. Aktivitas kuring sapopoe di perantauan. Assalamualaikum baraya tak ayeuna mah abi teh rek berangkat damel ieu tos tabu 8 siang ieu tos kasiangan ieu teh baraya. Perjalanan abi teh disauran ku si Mimi ieu di pasihan berkat cenah. Wangeun letakeun lodokeun pacokeun ieu cenah ulah hilap dibagi-bagi ka barudak. Saatos dugi ka kompleks mah abi teh beberes heula masangkeun baling-baling bambu sareng sasapu heula beberes. Dicolokeun heula kabel-kabel dipasangkeun dihurungkeun kipasna ge senah muter. Tah ayeuna mah sasapu heula supaya bara resih. Katingalina teh kebersihan itu sebagian dari iman baraya. Oke lanjut tah sanggeus beres-beres mah ayeuna mah urang sarapan heula. Saatnya dipacok. Tuh geuning aya orek, aya mie dicampur-campur, aya bonteng oge. Komodi lamun aya sambal anu galak pisan mah wah eta teh paling nafsu dahar teh. Hatur nuhun Mimi ieu berkatna katapi pisan ieu teh mani raos pisan berkatna sangu hudukna mani peed. Tah ayeuna mah geus beres oge sarapanana. Saatos tuang ayeuna mah piceun heula sampah-sampahna ieu ngarah teu ngalangan, ngarah bersih meureun. Teu hilap ieu heula karena entos tuang mah bisi kabulan. Oke lanjut ayeuna mah urang gaskeun digeberkeun diedankeun gawena ieu teh baraya. Tah ayeuna mah geus finish ayeuna mah geus tinggal ngelin. Saatos ngelin ayeuna mah urang nyieun heula kerah da kudu dikerahan mah nya teu make kerah ieu teh. Da proses nyieun kerah mah meuni gampil pisan kudu make benang diuseupan jiga kos lauk wae nya. Tuh geuning ayeuna mah tos teu karasa ayeuna mah geus lohor istirahat. Hirap bari memanggul hanca ieu anu tos jadi kudu diantirkeun wagir-wagir. Soalna bari disetorkeun can di packing can digosokan. Eta kelek dijum mani haseum kitu. Namina oge geus beraktivitas mah pasti kekesangan. Dicekapkeun sakieu heula nya baraya videona hatur nuhun kanu tos maranco. See you next vlog.